aing boga baturan kabeh gauna ijrut ku sempet-sempetna eta ayeuna aing geus main keur sardi. Saru. Oh, siap maksad. Aduh, keur sardi kieu kudu bae aing minta ajong deh maksad. Emang lagi eueuh deui. Selain di desa mah pemandangan nu bisa ki endahna. Dan naon deui hirup tuh, Bang. Saking ngeunahna. Nikmat apa yang telah kau dustakan? Ya cuy, bating. Pada parete kieu mendingan nyanyi. Bang, nyanyi sesuatu nu ngeplesin kana pikiran gitu. Budak hiji ge hese amat diaturnya nah. Siaran deh kayaknya. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Engkau mutiara bagaikan goreng gehu. Capruk hirup. Yuk budak keringan. Masih henteu ya budak. Harusnya aku yang di sana dampingimu. Hei, sia wayah kieu teka denge adan gagawe untuk malah ngaso di dieu. Terus gerak kacai heula ka ditu. Nyamun bah, kin kedap, ngaso heula. Yes. Sia panti tadi di dieu bae eta lain ngaso. Geus gerak ka kacai heula. Ya nyamun atuh bah. Aduh, aing. Aing. Labuh di bae, aing. Aya bae ditah. Kasana geus sabah kempet. Jadah, Bang. Aduh. Sudah biasa diriku ditinggalkan, diacuhkan dan dicampakkan. Aduh. Berarti amat kayaknya hari usi gober mah. Uban pila dekeun teh ya. Ning update status bela aing. Lagi barete nih. Kira-kira ngeunahnya ngapain ya? Kirim. Ih, si Juki update status naon ieu? Lagi barete nih. Kira-kira ngeunahnya ngapain ya? Si Juki, ku ale-ale teuin kok kitu doang ge, pakai acara update status segala. Komen lah. Kirim. Tah. Kalau komen ya. Saya. Ih. Aing masih Asep jing. Komen naonnya? Buka lah. Anclok bete luhur Monas. Lumayan pan nyalatkeun 30.000 duaan di kembalian. Haha. Iya si Asep menikeun gelo. Anjing. Beuh, kali nelpon bae jelema. Nah, ndek ngawok kitu. Angkatlah. Sep, ka dieu ya. Ka mana? Ka dieu. Ka dieu ka mana? Ka dieu be. Geus. Oke. Sip. Juga. Sip naon nih si Jukinya? Salam. Perasaan ada lapar amat ieu peujitnya. Geus siga mulintir gitu dong kelecer. Lamun misalkeun katingal ieu nancero patuangan aing. Cacing sepada demo kabeh. Turunkan genjong ngebul. Deh. Bener tuh boy atau masak lah. Aduh, aing. Sia. Tunggu
buka mata gitu. Aing tadi aing geus labuk palingnya. Ampun, aduh. Masak ulang pejit. Lu, iya jangan babunghar mah. Aing dahar kudu masak sorangan. Aing hees. Tuh hees jor gitu. Aduh. Sakti jasa lagi burung bae tulin kau mah. Tadi Ahmad gak benar atuh. Jadi kena mau tsunami. Bruh. Ayo naon si Juki ganggu kan aing. Kunik maraban embe aing ganggu bae. Lah di paraban-paraban amat jukut ngalah ya deuleu tah. Kecarkeun beja. Lah ka dia ada. Juga lah dia ya. Santai bae lah. Dia nyaon tah pakai empet. Nyawa lah. Kemarin udah aku pakai empet. Lu tak pakai empet. Oh emang entah pakai empet mah. Aing ge kemari. Anak-anak mah. Nyari ke kok mana mah. Itu dah. Ngomong naon dia? Bel aing nu marapan bel. Pakai empet. Ya ka mana sih ha? Ada empet. Saya pakai empet, Bah. Ampun, lepaskan, Bah. Ya. Mars Mailo.